Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karak nongol deui hampuranya. Karak balik pisan. Gawe ripuh bagoe. Ayeuna kieu ye. Si hiji asup jam 7 balik jam 6. Coba sok eta. Unggal poe teh kitu saminggu sakali. Sip 2 asup jam 3 balik jam 11. Ngalah duit teh kitu. Sip 3 ieu nu paling cuet kana sirah. Yang hareupan sip 3 teh anjing. Hawana teh anjing wegah teh. Komo bora init gawe nyabak cai heula. Wegah. Teu bina kumaha atuh. Itu kitu meureun moal nyatu. Ngomong geus datang ya tanggal 21, 22, 23. Bobora ka hayang berang dahar ngeunah. Keeusian beuteung ge geus alhamdulillah kitu teh. Riwayat jadi karyawan pabrik malur. Hirupna totong curug batur malur gitu. Da lamun kumaha nya gitu teh. Da lamun kahiji boga modal, kadua boga tujuan anu kumaha nya anu pas hayang diajar usaha. Tapi kumaha atuh deui ka entok ku modal mah warek kumaha sagala-gala ge keukeuh he ngabutuhkeun modal karak urang bisa mikir heueuh teh lur gitu. Coba ayeuna karak balik ini teh penting jam 11 karak balik ayeuna jam 7 anjing. Aduh lieur lur mun dipikir-pikir mah udah kumaha atuh menikmati we beureuna da kudu kieu beureuna nya. Tah ayeuna mah isuk-isuk teh bieu hayang daang lapar baru kudu bisa meuli gorengan we sok lur arek mah tah gorengan hampuranya urang bahar heula euy lapar we motor omeaneun ieu mah tong jauh-jauh lah rokok we ayeuna setengah sabaraha dua-duanya rokok geus bangsa kieu coba sok pikir kumaha mentakan jauh we hoyang Jana Batur mah lur mesti anjing kuat lur anjing pusing aing mah duh kieu teh aduh sok atuh bisi ku urang yang kayak di uploadnya na YouTube bebas rek di like, di subscribe, di komen, dibagikeun leuwih alus kira-kira resep mah tapi na lamun soalna keur diajar hayang diajar cenah coba atur menang duit cenah dina YouTuber teh tapi na lamun misalkeuna cemeureun maknaan lah aing nyeun video teh tak komen di handap misalkeuna Kang atawa kumaha lur tuh atuh nyeun videona nu bikin kumaha lah gitu tah jadi urang teh bikin si heulah urang teh jadi bikin aing teh gitu bisa mikir deui lah oh berarti teh audiens teh misalkeuna teresepeun kana video urang tah urang teh bisa mikir oh kudu kumaha nyeun konten deui yeuh kudu kumaha ieu konten ieu tah gitu jadi hayang wae sok arek komen kumaha lah arek positifna arek negatifna jadi urang bisa mikir panjang deui gitulah ku bikin konten teh nu kumaha sangkan audiens bisa asik ka urang gitu lah soalna keur diajar pamula keneh ieu arek nanaon teh urang miok nempo lah YouTube trikna geus kumaha batur ngan ieu mah sekedar heueuh lah kumaha hiburan gitu. Nikmat oge nya empi oge euy gitu can sare-sare acan teu kuat yang bikin konten kayak bikin nyieun heula kieu lah videoan kieu karak molor engke oge asup deui jam 11 ini aduh hayang nyieun konten di pabrik teu bisa Bagong teh rese obrolan nyieun konten Bagong
ngurus sampai ge aing dicarekan leuheung di aing lalaki boga atasan di awewe anjing beureuh anjing kana di jembirna teh goblok carekan bebeak kumaha tuh lah atosnya sakieu doang curhat hungkul ieu mah videona oge lainna naon tapi na ayeuna bi nu teh curhat hungkul tapi namun cek urang ge tadi geuningan di awal ngomong sok like lah subscribe like komen gitu nya anu kitu meureunnan cek urang oge arek ngomen positif baik ngomen negatif oge teu nanaon gitu jadi lamun dina negatifna oge meureunnan urang jadi boga bisa mikir deui gitu ka hareupna oh berarti ieu terasakeun euy audiens teh gitu jadi urang bisa mikir nya sok sampurasun sadayana tong hilapnya subscribe heula lah tonton heula lah intina mah gitu da subscribe nggak ditonton subscribe subscribe meureunnan nya. Oke, peace. Oke, assalamualaikum.